Lamun bapak ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Lamun bapak ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka doktor, jawabanana kunaon make jeung ka doktor, hayang cager. Jadi jalma teh nu alus teh nu puguh kana tujuan, dagang hayang untung, tani hayang hasil, gering hayang cager. Tak ari ieu judulna pangaosan, sabenerna pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, geratanya kana awak sorangan tong nanya nu batur, tanyana awak urang. Lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak urang sanggup moal. Da loba jelema caritana masantren luhur, sakola luhur, caritana hayang ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, ternyata jelema cilaka ku kailmuanana. Matak ari jalma ulah poho karena purwadaksi. Pan jelema sangsara teh daek usaha hayang beunghar tapi naha geus beunghar poho kanu sangsara. Loba jelema bodoh hayang pinter tapi naha geus pinter ngadon ngahina jelema bodoh. Rakyat gesok nyaralon harayang jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat poho ka rakyat. Tah eta teh ngaranna poho kana purwadaksi. Lamun satiap jalma nu poho sok elingan, sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi kanyataan mah kabeh boga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge ararapal ilmu tahajud, sok we saha nu teu apal kana bab tahajud, tapi da ditoong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge nyaraho ilmu infak jeung sedekah, tapi geuning sedekah mah henteu. Kabeh ge apal ka salaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik mah geuning manyun. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea, wa tasimu bihablillahi jami'a, tapi naha ustad ge sok parasea. Atuh dalil-dalil gurger-gurger. Matak ternyata loba jalma boga agama tapi teu wawuh cara migawe agama. Urang nyaho kana Islam tapi teu apal cara migawe Islam. Maknya umat Islam ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, geratanya Islam nu mana nu nita sarupa kitu. Koprok bari maranehanana teh. Urang apal kana Quran tapi teu wawuh cara migawe Quran. Matak lekoh maca Quran tapi lekoh ngewa ka baturna, lekoh geuleuh ka baturna. Quran nu mana nu dilekoh-lekohna. Urang ge apal kana salat tapi teu apal cara migawe saenggeus salat. Matak loba jelema geus salat tapi sirik ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur, ngomongkeun batur. Nah kudu kitu ari salat. Pan salat mah tanha anil fahsya'i wal munkar, kudu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Salat tuluy ngomongkeun batur tuluy, di mana mungkar jeung kejina. Allah keheul atuh da. Kabeh ge arapal bab sholawat di alus-alus mah apal. Kabeh ge arapal di masjid sholawat di alus-alus tapi naha datang ka imah nyarekan salaki. Berarti eta sholawat teh karek diapalkeun can jadi amal nu sanyana. Matak hakikat jelema lain bajuna, lain saragamna. Tah hakikat jelema mah gumantung eusi hatena. Sabab kasolehan lain dina gamis anu ngangsar, kasolehan lain dina tasbih nu dicekelan. Lamun bapak hayang apal soleh, lamun hate geus eueuh geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur, tah soleh nu sajati teh eta. Tiung ngaguyupuk gamis ngangsar punten. Aiteun popolotot kasalaki kana gosip barareuki teu kaur batur nyieun kasalahan diomongkeun. Jadi karek samet ngalusan tiung jeung ngalusan baju can alus jeung eusi hate nu sanyana. Tempo bapak-bapak ngupingkeun ceramah kieu mah bari reret ka pamajikan lebok-lebok cenah tah. Pek ditiung tuluykeun, pek digamis tuluykeun, ngan punten alat kasolehan lain eta. Ibu di jilbab pek kudu era ku jilbab. Al haya'u minal iman, ari jilbab diparake ngomongkeun batur anger eueuh ka era nu kitu teh. Jilbab badak kana gosip barareuki eueuh ka era teh. Jilbab gede tapi teu kaur salaki leutik mere baeudna beak dikarep. Nah karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi hatena. Matak ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu.
bodoh ulah kasih gang disebut palsu. Ibu garelis gelis make make up make blush on sesengitan ongko wajar dek pangaosan. Nah aya kuring kabita ku gelisna ibu sacongo buuk demi Allah henteu tah. Nah kuring sadar ieu mah palsu dan nu aslina ibu malayan nu ieu nu mana nu wayah kieu cicing di imah daster pan merengkel kameja ngalek-lek soek digegepan bau kelek tak eta aslina mah nu beunghar asli palsu hampura tong sok ngaragangan jelema beunghar teuing da jelema mah kudu ngahargaan mah kana kalakuanana ieu mah beunghar goreng kalakuan pada ngahormat. Nah ieu nu miskin alus kalakuan direret ku juru panon. Ieu hargaan mah lain karena beungharna, hargaan mah lain karena gedongna, hargaan lain karena jabatanana, hargaan mah karena akhlakna. Keur naon jabatan luhur kalakuan ngagarong. Allah. Pokokna mah ceramah kieu mah biheung dipake deui, paduli lah. Sok jelema beunghar goreng kalakuan tapi anger dihargaan budakna bontongor ge pan kumaha ngomongna Raden. Coba jelema sangsara datang budakna ka imah urang kaditu tong deket-deket teuing bisi na tudang tudi tong sok ngahargaan karena jabatan da jabatan aya eueuhna tong ngahargaan karena harta harta ge aya beakna tong ngahargaan karena kakayaan ge aya ragragna tah hargaan mah karena akhlakul karimah eusi hate nu sanyana rambut gondrong bukan pembohong keun bae buuk gondrong bukan pembohong hatena alus daripada dijas pakai dasi gedong boga jabatan luhur tapi duit negara dileg-leg Pak. Oh ibu teh satuju karena omongan kuring tah gitu ngarah ditewak sararea nu beunghar teh palsu dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur atuh moal ngeunah beungharna. Imah hiji hayang 2 pan sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun bener hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Ternyata orang teh keur melaan kapalsuan geuning hirup teh. Nana gerhana asli palsu, hampura palsu. Teuing ustad di dieu mah meureun asli, ngan kuring mah palsu keneh. Palbamana kuring palsuna pan ceramah mah jiga nu nya, nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Ibu jeung bapak karek lalajo ceramah kuring, can lalajo bageurna kuring. Sedengkeun munafik teh tong nuduh batur, entong nuduh anu jauh, entong neang anu anggang, sakapeung munafik awak sorangan, alus omongan goreng kalakuan. Yo iya kuring yo ngomongkeun papanjigan heueuh, nyaah ka yatim, nyaah ka miskin. Kumaha lamun diuji ku panitia, sae ceramah teh kudu kitu, yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin, salira mah lain bereun, lain. Mobil boga, sawah boga, imah ge boga, abdi mah lain bereun. Kumaha ceuk panitia, punten atuh lamun kitu mah duit moal dibikeun. Cing tenaha mamawa amplop moal dibikeun pan ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin mah amplop keur salira urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring sing karunya lah bari jauh jadi anger Pak. Ternyata urang di dunya teh keur melaan kapalsuan mana nu aslina sok hayang lalajo urang mah mana nu aslina nah ieu nah eta can jadi nu asli urang teh keur palsu matak jelema mah tong ngarap-ngarap dihargaan batur ngahargaan urang lain urang nu berharga sebenarnya urang pinter teuing nutupan kagorengan. Lamun ibu dihormat batur sebenarnya ibu teu kudu hayang dihormat da sebenarnya mah batur ngahormat urang teh ibu pinter teuing nutupan aib ibu. Coba lamun ku Allah dibongkar ragrag darajat manusia kabehanana. Allah bener tuh sadil atuh da batur mah ngahargaan teh karena batur teh nyahueun gorengna urang. Coba lamun ku Allah dibongkar ka gorengan cantang tuh manusia aya hargaan. Matak geus urang bersyukur ku Allah ditutupan aib maka urang ge tong ngabuka aib batur. Nah aib urang ditutupan Allah, aib batur ditutupan Allah. Na ari manusa Allah wae nu bogana nutupan aib manusa. Na ari manusa nyokelan kana aib manusa, cirina eta jelema hatena kotor sebenarna. Nya ngarepan jelema kotor hate mah geus moal ecreug. Saalus-alusna Bapak Kades nyieun program A nepi ka Z hampura diseungeureupan ku kotor hate moal balik. Datang ka pengajian, datang ka nu maot, datang ka nu hajat, kumaha ngomongna hayang kapake.
Pak Ustad di dia ceramana alus, maca kitabna bener, ngaji hadisna nyaan, ka masjid leket, hampura Pak Ustad disingarepan ku jelema nu kotor hate moal balik moal kapake naha ngahaja sangkan urang mung kapake ku manusia da urang mah kudu kapake ku Allah Ta'ala da ibadah lain karena manusia tapi ibadah karena Allah Ta'ala. Genah ai ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah teuing ngarti teuing kasindiran. Jadi atuh lamun kitu apal kana agama tapi teu wawuh cara migawe dina agama, apal kana Islam tapi teu apal cara migawe Islam. Nah dititah dina Islam ngewa ka batur, nah dititah dina Islam panas ku milik batur, nah dititah dina Islam ijid ka batur, nah dititah dina Islam mukakeun ai batur, nah dititah dina Islam ngomongkeun kasalahan batur. Heueuh nah teu eureun-eureun. Gening Islam teh teu nitah Pak atuh naha urang bet migawe berarti Islam teh sumberna wahyu ternyata urang sok ngomongkeun batur ngewa ka batur geuleuh ka batur hampura wahyu dipikeun nu aya adalah nafsu. Matak ternyata jalma nu alus teh innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah, aing ngaran bareng jeung Allah bareng jeung wahyu lain jeung nafsu. Jelema boga ilmu bareng jeung Allah bakal tawado, jelema boga ilmu leungit Allah sombong ku ilmuna. Bener ya boga harta alus hate pan jadi barang bere, boga harta alus hate bager, boga harta goreng hate sombong, karek make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo dongko komo ieu deuk pangajian nepi ka geulang teh 2 nana dibabawa kikituan we haben sia eta mah malahan mah Ali ongkoh sasalaman teh digibri-gibri nanaonan. Segala dipake dina coli anting singlitkeun tiung ka tukang kikiane dikepet-kepet da eta ngalah ka deuleu batur meureunna nanaonan tah teh jelema teu goblok ka era da keur jelema nu boga ka era mah al hayau minal iman era duit loba ari yatim diantep era ari gedong sigrong tapi tetangga teu boga imah era sawah lega tapi naha loba jelema teu dahar era jabatan luhur tapi rakyat loba anu katalangsara sing baroga ka era atuh oi. Tak juga kuring era ceramah juga nu heueuh ari kalakuan goreng patut akhirna kuring lain ngajak bapak lain nyeramahan bapak lain ngajak ibu lain nitah ka ibu kuring ceramah deuk nitah awak sorangan matak deuk ayak mustami pek da urang mengajak sorangan deuk eueuh keun bae da ngajak sorangan ngaji lain keur batur tapi ngaji kabalik deui kana awak sorangan. Ari ngaran-ngaran ngaji mah buka Quran bejakeun ka batur eta mah beja di beja-beja dengaran ngaji mah buka Quran maca ngarana larap kena awak tabatur lalajo ahlak urang sanggeus ngaji matak nu kudu dirobah sanggeus ngaji lain tiung lain baju tah eusi hate keur naon tiung saragam baju saragam ari hate teu saragam tah anu make saragam juga hayang balik teh ngadenge kitu teh kerasok pikir keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam da umat Islam kudu saragam teh lain tiung jeung baju tah hate yatim loba juk tulungan ku sararea miskin naker pek tulungan ku sararea nu butuh naker pek tulungan ku sararea jompo eueuh teu boga imah pek tulungan ku sararea saragamkeun mah amal saragamkeun mah hate lain haben gunta-ganti baju teh. Senin kudu bodas nganyuk bodas KB salasa hejo KB rebo berem KB kemis ungu KB cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban nemelian baju teh kana ceulina moal teh asa digisi bodoh ngarah sadar tuh nu kudu disaragamkeun mah ieu tah hate awak ngareneng hate teu ngareneng pi omongan matak nu kudu direnengkeun mah jujur hate lain awak ngareneng hate teu ngareneng bubar teh deung ngocobrot ngomongkeun nu gigireun benernya euy aing ngareneng jeung nu montok kuat bau kelek hirupna tuh awak na ngareneng hate nu teu ngareneng matak agama Islam teh punten renengkeun teh sahadatna sarua nabina sarua kiblatna sarua kabahna sarua rakaat salat sarua puasana sarua naon make jeung kudu pasea
naon alasan urang kudu pasea peda urang make baju kieu atuh bae dan urang geura eureun maseakeun babaju teh Pak bener keheul atuh da matak lamun ibu jeung bapak hayang panggih jeung nu aslina manusa tah cicing da jigana ieu teh can jadi manusa acan ieu ge kuring can jadi Pak can jadi manusa teangan dina Quran bahasana Abdullah nu disebut manusa teh hamba ari ngaran hamba Allah naon ngahambakeun diri ka Gusti heueuh nyaan teh urang salat di mana di masjid ka saha salat ka Allah lamun bener salat ka Allah bareng jeung Allah bubar ti masjid Allah aya jadi tukang dagang jadi jujur ngawangkong jeung batur tara bohong datang ka imah teu ngawadul tuh Allah teh dibawa geuning ieu mah Allah teh di masjid wungkul nu dagang nipu ngawangkong jeung batur bohong kampanye nipu rakyat nah Allah teh di mana atuh geuning Allah teh ukur keur salat wungkul lur lamun jalma ngahambakeun diri ka Gusti Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah disebut hamba geuning loba jelema pasea melaan dunya geuning eta hamba dunya loba jelema silih sigeung silih sikut melaan jabatan geuning eta poho ka Allah melaan jabatan lamun bener bapa jeung kuring disebut hamba Allah dalilna innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah lamun hirup bareng jeung Allah pertanyaanana ieu pangaosan nah jeung Allah teu percaya isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan kieu geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok geuning leungit Allah teh kunana gerhana teh leungit atuh naon bedana kuring jeung berhala Pak bener pek pikiran kadinya kuring ceramah nah jeung Allah nyao ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus nungguan ti Isa judul pengajian ari hate suudon kitu parah ya jamaah mending baralik ka ditu awak pengajian ceuli ngadenge panon nempo ditanya kitu nanagerahana datang moal mun teu dibayar kompak kabeh moal ngulem acan mayar acan nah geus nangtukeun moal banyak urang baralai ke hatena teh lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit bener heuh mana atuh jelema nu bareng jeung Allah jelema salat nah jeung Allah cantang tuh Pak kadang-kadang bubar salat ge melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna geuning eta salat jeung sombong lain jeung Allah jalma zakat nah jeung Allah cantang tuh Pak mana bukti eta geus zakat ria geuning di beja-beja alhamdulillah parantos santunan mana nu jeung Allah teh mana lur lamun innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifat bakal niron sifat Allah kahayang bakal kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Gusti Allah jadi manusia mah geus disenangkeun sangsara tinggal sabar dan narima kana kasangsaraan beunghar tinggal bageur dan narima kana kabeungharan tuh Allah manitah senang urang we nu ngarudak-rudak diri mah urang nu sangsara der panasan keur mah sangsara berwit batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber batur meuli mobil paeh weh keur mah sangsara ririwit Pak jadi geuning dijieun ku sorangan teu nyaman hate teh dijieun ku sorangan teu tenang hate teh dijieun ku sorangan galau hate teh mata keur jalma nu hade sangsara sabar narima kana kasangsaraan maka Allah ngaganyar ku kahadean naha lain ngaganyar sangsarana tapi Allah ngaganyar ku sabarna jelema beunghar ge diganyar ku kahadean ti Allah naha ku bageurna yatim katulungan miskin kabantuan masjid kasumbang madrasah kabere beunghar teh ternyata alat pitulung engke keur alam akhirat matak bejakeun ka jelema beunghar iraha deuk cager rajeun ieu mah nyumput deuk nyumbang keur muludan ditulisan hamba Allah isukna gujrud lain umumkeun atuh DKM kapancing diumumkeun poe Jumaah hadirin alhamdulillah nampi sumbangan kanggo muludan
ti hamba Allah 2 juta dajuk nangtung hadirin bilih terang hamba Allah abdi rada gelo sih eta atuh keur naon mah jeung nyumput geus nyarita sorangan bener yuk urang niron sifat Allah. Ari sifat Allah naon Pak? 88 coba na awak bapak ukur awak bapak ayat sifat Allah na awak urang. Allah boga sifat Rahman Rahim maha welas maha asih artina urang hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah tembongkeun sifatnya asih jeung dede. Nah ieu manu dibaca Rahman Rahim tapi ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur di mana Rahman Rahimna ukur aya di Allah geuning di urang mah di hambana eueuh Pak. Ari Allah seberiji Bu Qul huwallahu ahad Allah tengan hiji-hijina jadi lamun urang teu niron sifat Allah deuk niron sifat saha ayo ibu boga salaki seberiji ulah sare di imah tatangga da ibu teh boga salaki ngan hiji salaki urang berarti ibu teh di kamar jeung salaki dahar jeung sagalaki sagala rupa jeung salaki tah eta kakara ngaku ieu teh salaki ieu mah ari salaki hiji euteun unang endong di imah tatangga sia teh ngamuk atuh salaki teh Qul huwallahu ahad Allah teh ngan hiji lamun teu niron sifat Allah anu hiji urang deuk niron nu mana Pak da Allah mah ngan hiji Ar-Rahman Ar-Rahim maha welas maha asih muncul tina diri sifatnya ahan asihan dedehan lol batur teu nyangu kunaon euy teu ngebul eueuh beas di urang aya tah wayahna dibere 2 letter kunaon budak teu sakola eueuh ongkos yeuh ti urang aya dipangongkoskeun kunaon maneh ceurik wae can boga imah udunan salemur der pangnyeunkeun imah tah eta Rahman Rahim teh dina bentuk manusia Pak wah nya cek urang geus pesimis moal aya heuh atuh lamun kitu ari ibu teh saha geuning karek disebut manusia geuning lur Allah juri nak risi eta ngomong juri entong ngomong ka batur atuh aku ku sorangan di masjid wiridan ya latif nya pan eta teh sifat Allah nu diomongkeun ku urang ya latif naon artina Allah maha lembut bener teteh Allah maha lembut bener maha lembutna nah lembut hate urang saenggeus ngomong ya latif aya di masjid ya latif datang ka imah ka salaki ngegabreg duit teh ngan sakieu wae ieu teh mahikanya naon eta ya latif ukur di masjid geuning euy lamun bener manusia nyebut ya latif wahai Allah nu maha lembut sok bejakeun ka Allah lembutkeun ya Allah manah abdi dihina tara ngalawan dicaci tara benci dipitnah ge teu pernah ngalawan naon sababna jalma nu apal kana sifat Allah ngaburuhan di mana buruhna di akhirat dihina ku batur poe ayeuna Allah ngamuliakeun di akhirat tapi sabalikna keur jalma nu ngahina keur ngahinakeun dirina dunya jeung akhiratna aduh bener ya sedil atuh da pek kan ya terjemahkeun ceramah kuring teh ulah sok kasigeungan da ieu mah panyakit sararea da ieu jelema keur kasigeung mah hatena teh malang atuh ya ceramah kitu dianggap teuing lain ku sia atuh sok hate urang kosong sangka narima sifat Allah da ari sifat wujud manusia mah nafsu wae aing ngaran-ngaran nafsu mah moal kaluar moal asup ta sifat-sifat Allah teh ibarat cai enteh dilelepan ku cai herang Pak anger katempo kiruhna kecuali cai enteh geus dipikeun bebasan kuno herang katempo herangna ari sifat nafsu aya keneh maka jen dibebas-bebas eta sifat Allah moal asup bener sok wayahna urang kosongkeun ulah ngarasa boga urang ngarasa alus urang ngarasa hebat lemahkeun hareupeun Allah teh lemah da Allahu Akbar Allah nu maha agung urang mah lemah ibarat kebul ditiup isuk ge eueuh pek maraca kitab sing loba pek neangan guru sing naker pek ka masjid sing getol pek pangajian sing mineng pek ngan lamun hate aya ngewa ka batur geuleuh ka batur cua ka batur ilmu teu matak ngarobah batur boro-boro ngarobah baturna ngarobah hatena ge teu bisa teuing ieu teh wel-welan teh kasindiran tawa ngarti
sifat kudu sifat Gusti kenda loba sifat Allah mah salapan tong loba-loba teuing pada urang mah manusia biasa lamun nabi heueuh matak paingan atuh pendapat para ulama kunaon di mana katuhu aya Allah kencana make Muhammad artina penjabaran sifat Allah teh ayana di Kangjeng Nabi kahartos ya ibu pun sok ke masjid tadi masjidnya ayah gening kaligrafi Allah di belah katuhu Muhammad di belah kenca naon artina penjabaran sifat Allah teh ayah di Nabi Muhammad kahartos penjabaran anak teh ayah di Kangjeng Nabi Allah maha lembut pan Nabi mah lembut Allah maha bager dan Nabi teu pedit Allah terdendam pan Nabi tara dendaman kafir bolongkotan wae teu boleh dirangkul coba urang tatangga baheula keur beunghar urang ngeclok tuluy teu mere urang beunghar si itu sangsara datang nya ceuk aing oge matakna baheula aing teu dibere geuning ku maneh urang ge moal nah dendaman kitu oh ka kuping cek nu belah ditu tah dengekeun bari ngaret ka dinya tah keun paling balik ti dieu di arah radu di jalan sifat Allah kahayang ge kudu kahayang Gusti Pak tong jauh-jauh lah tong jauh-jauh kahayang Bapak jeung kahayang Allah jujur jauh keneh kahayang Allah lamun boga harta naon kahayang Allah aqimus shalah wa atuz kahayang Allah teh di mana geus bisa salat boga harta kaluarkeun zakat geuning loba jelema nu salat tapi pedit padahal geus boga harta berarti kahayang diri nu ku urang dipigawe teh lain kahayang Allah bener Abdullah sholat di awal waktiha utamana sholat di awal waktu kahayang saha eta hari urang sok emutan subuh kaberangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan isa ka heesan geuning nu digugu teh kahayang diri matak urang engke di akhirat cilaka punten tong nuding Allah cilaka sebenarnya tah ku nafsu sorangan kahartos ya aduh asa genah ya ceramah euy ngan jigana biheung dipake deui bae ah nah apaan ceramah ge mah jarang hari ngomong jika nu nya alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi nah hirup asa kapuji wae apaan puji mah kabeh ge nu Allah nah urang asa kapuji atuh odok taraweh nyieun status OTW tahajud tarawehan genep poe jepret foto alhamdulillah taraweh ke-6 lancar ke-7 ke-8 eueuh status horeng eureun tarawehanana nah ibadah teh nepi ka dibeja-beja ka batur tanyakeun ka Pak Ustad tanyakeun ka Pak Kiai nu ikhlas teh nu kumaha anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah mere leungeun katuhu nu kenca ulah nyahoeun tah kitu ibadah ikhlas teh ieu mah yeay barang berege kudu we dipoto alhamdulillah barang teu santunan nu dibikeun 100.000 beungeut batur di bibirang saumur-umur duit lapur amal lain aduh balik ti dieu pedah pengajian wey balik ti dieu pedah pengajian huai we jeung huai isuk-isuk kedah yang ditanya kunaon huai pangaosan wengi asa teu kudu baca Quran jeung baca sholawat isuk-isuk seserakan situ kunaon serak terus ngaos Quran sareng sholawat sabebengi aku masih ya tong sok hayang dibeja-beja da Allah nu ngalehe ibadah urang lain manusia nu ngalehe ibadah urang mah matak urang teu meunang ngahisab pagawean batur Pak urang dihisab Allah batur ge dihisab Allah nah ari manusia bet ngahisab pagawean batur bari sorangan ge bakal dihisab ku pangeran ngahisab diri sampai meh tepung jeung hisaban Allah geura peureum ka batur geura beunta kana diri keur naon lalajo kasalahan batur keur naon lalajo kagorengan batur keur naon hayang nyaho kana katebalegan batur lamun geus apal deuk naon eta teh nanagerhana geus kawin kitu deuk naon da disebut ibu deuk ngalamar da geus sidik urang teu hayang nah geus karolot kitu roream teuing kudu kawin jeung kolot meureun diajak sare teh haben kudu ngabalseman jeung mencetan deuk naon geura sok pikir kunaon urang bet kepo kana urusan batur deuk naon
wah mau nerak itu cenah dek melet deh dipelet ke orang dia mau orang dek neangannya keajengan orang dia pangbalikeun deui ka itu ah sugane atuh pelet teh geuna-geuna ka tukang son atuh teu ka urang geura sok naon urang make jeung hayang apal urusan batur deuk naon heuh tak geus nyaho deuk naon teu penting Pak teu panasaran geus panasaran hayang ngomongkeun kalah kana mahan dosa sibuk teh perem karena kagorengan batur urang bentak karena kagorengan diri sabab batur moal dipenta pertanggungjawaban ku urang tapi urang bakal dipenta pertanggungjawaban ku diri sorangan matak hampura bibir mah dibalemkeun ke ku Allah naha manusia masuk ngawadul nu beunghar ditanya ti mana harta dipake naon lamun bibir dibuka moal teu kieu Gusti abdi nu nyumbang masjid Gusti abdi nu nyumbang madrasah Gusti abdi nu mere yatim Gusti abdi nu mere miskin ngan Allah maha pinter dikrapet bibir teh supaya teu bisa ngomong nu ngomong saha amalna ti mana harta dipake naon ai jelema beunghar bager kanu miskin mas pan si miskin datang abdi Gusti saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi abdi Gusti saksina hartana dipake ngabangun imah abdi nu beunghar bager kanu miskin si miskin jadi saksi coba urang deuk ngajawab naon ke ti mana harta dipake naon dianggap fakir miskin Gusti nolol fakir miskin ti surga waduh Gusti dagor babatokna matak urang nginjem ka MBK teh si eta nu cadu merena poe ayeuna di dunia nu beunghar nulungan nu miskin di akhirat mah nu miskin nulungan nu beunghar matak tong senganggap remeh ka nu miskin teh jasana ge gede ayeuna maot pangheulana nyokot pacul si miskin ayeuna maot pangheulana nyokot pasaran si miskin ayeuna maot pangheulana tahlilan si miskin ayeuna maot pangheulana nguburkeun si miskin matak bejakeun ka jelema nu beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan manusia mah butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung bener teu urang butuh ku batur iya panitia ngayakeun muludan butuh ku jamaah muludan aya jamaah eueuh deuk naon aya ge barudak hadroh butuh jamaah eta hayo we nepak jamaah eueuh eta mah latihan kuring ge sarua butuh jamaah nana gerhana datangkeun jamaah eueuh narek ngomong jeung temok jadi orang teh butuh ku batur Pak matak batur tong sok dicarekan batur tong sok disigeng batur tong dihohoak batur tong disentak urang tanpa batur saha lamun jelema goreng jeung batur teh mah rudet hate peda batur nyieun imah urang acan juga amek eta mah panas peda batur meuli mobil urang henteu tuluy keheul eta mah sirik jelema nu sirik jelema nu panas punten keur nyiksa awak sorangan bener ya mata kirup ya gitu-gitu kene sok gugu mah kahayang Allah hajat pan hajat mah 5 prosesna panganten lalaki aya panganten istri aya wali aya saksi aya ijab kabul ngeus 3 juta mahi keur ngawinkeun budak teh udah hayang bajidor na memang na malaikat deuk joget udah hayang dangdut udah hayang wayang keur nu beunghar mah pek bae ai boga duit mah anggapnya ngahibur umum ngan keur nu sara punten ulah nepi ka ngajual tanah melahan eta dor na dangdut na bajidor joget dina hajat bubar hajat jebleh di masjid nuding Allah kieu geuning takdir Allah make jeung nuding takdir lebok ka hayang sorangan bagus ari heueuh atuh nya urang teh ternyata lo bangga gugu kahayang diri nya. Lain kahayang Allah lain teu percaya jalma butuh ku batur matak naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur ibu mah katiung meunang batur baju meunang imah meunang ibu gering ditulungan tuh ibu hamil ibu ngalahirkeun ditulungan bidan teh ibu hamil ge ku nya hamil ku batur tak ieu pangaosan bakal piomongeun ka di imah teh cek salaki naon tadi mah jeung hamil ku batur paingan budak nu kadua gede irungna ku salaki
jadi manusia mah butuh ku batur mata kula coba-coba goreng jeung naon alasan tak iya kuring jeung tukang son kuring teh nana gerhana butuh ku tukang son bari tukang son mah pang bersih-bersihan hate eueuh deui tukang son bersih hate nu pang capekna acara ieu tukang son mangul eta sabaraha kilo da ripuh menerkeun mixen bisi ngajerit tuh tukang son tapi ending akhir pika nyerieun ustad jeung tukang son da bayaran teh gede ustad atuh katimbang tukang son tapi eta tukang son adem we sugan amek sugan teu dalam amek yang meureun di pareuman sok atuh pareuman ngan moal dibayar teu amek eta tukang son teh eta bersih hate teh keun bae we ce tukang son teh samilikna nya ge urang capek tapi duit leutik heuh ieu we meureun milik takdirna nya ge si eta eueuh kacape ngocobrot wae tapi duitna gede heukeun we da bagianna gerhana samilikna sarizkina lamun tukang son sulit ati bener euy omonganana manehna gede urang leutik amek lamun amek babari yu urang tuker yu abdi dijadi tukang son pek ceramah duanana bakal hancur Pak tukang son ngabeledug dicok ku abdi atuh nu ceramah moal teu assalamualaikum mata kirupan nu sama tong lalajo takdir batur teu leuman takdir sorangan da urang ge teuing saha jeung teuing ti mana entong jauh tina wujud entong neang anu anggang tong nyiduh ka langit lamokot kana awak sorangan korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri yeuh awak urang keneh nu kudu diteangan medina awak urang ayo kahayang Allah kaputusan ge kudu kaputusan Gusti tong mikiran imah eueuh jelema maot teu boga imah tong mikiran sawah eueuh jelema maot teu boga sawah tong mikiran mobil eueuh jelema maot teu boga mobil saminggu jelema teu dahar maot ngaranna matak lamun konsep bersyukur tinu leutik kakara nu gede datang ieu mah nu gede di Arab-Arab nu leutik kapopohokeun bener ya awak ibu geus tarimakeun naon deui malik kadinya kitu embung ngan saeutik eta mah da urang merek melaan nu loba moal nu saeutik heeh atuh heeh yai ku barawel na jamaah di dieu mah yai aing mah tong ka ditu wae cenah ka dieu heeh astagfirullahaladzim tadi nama kadia teh dek neangan we kitu calon pamajikan urang Subang aya teh kuat kararieu aing mah carelemengna teu kabayang lamun urang kawin jeung urang dia 2 poe teu usaha moal teu gandeng si eta da wah moal tulus dek neangan moal tulus neangan urang Subang wah kolotna kuat cerewet teuing kumaha mah teu boga salaki teu kudu beja-beja ka urang moal matak dikawin bebeja we katu kalebe aduh bener di dia mah ceramah teh kudu ustad nu kuat mental kuat perweng teh ibu teh kudu narima kana kaputusan Allah da Allah nyiptakeun ibu teh Allah maha sampurna nyiptakeun manusia ge geus sampurna matak tong loba dirobah awak teh heuh nya tak mama genut paduli ieu mah awak genut dipotonya ngeyeng cinta nahanya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing pelebah diajak panggih jiga drum di jalan manggeus tarimakeun beungeut geus sakieu-kieuna geus tong difilter montong beungeut mah lain difilter diurus habana difilter dibodasan nipu batur teh kitu peta teh geus we tagogeun sing pede dek butut ke paduli lah menang aloh ini mah HP pemahal-mahal da eta beungeut ngarah glowing ayeuna kieuna hinyai ream lain ibu-ibu mah perweng bari teu sadar urang teh ngomongkeun sadar ngomongkeun maranehanana teh da bapak-bapak mah jarang make skincare heuh Pak saujratna we bapak merek rebing duli dek gede irung bae dek demes sabodo bapak mah iyo tanu riweuh mah bulu panon geus ponok alus pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kiceup hampang tuh ieu mah teu narima meuli 300.000 panjangan eluk ka luhur atuh nempo urang teh kuajigan nu berat kiceup balik ti dieu mara motor gelebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon graso
Coba bapak aya nu menyangan bulu panon. Oh karepot-repot teh coba gas ulah kasih geng ti orok nepi ka nini aya halis manyangan. Nah tuh ibu-ibu repot mikiran halis duk init-initan halis krok ganti ku patlot balik ti dieu leungit hiji pan repot teh mangeus antep nama kejeng ari riweuh diri baheula cita-cita bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot bae tampa atuh keputusan Allah terbaik ibu talung nu petot daripada nu kasep bari beunghar mah hampura loba nu salengkuh nah nu petot lain nu kasep bari beunghar Allah teh mah uninga kana kaayaan hate ibu moal sanggup lamun dibere salaki kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA bakal loba diperiksa telat balik bakal dicarekan kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeun malahan nu petot mah ditawaran Kang beli bade beger tuh jeung si itu moal nama ke jeung moal sadar diri moal payu petot kitu aya hikmah di balik eta kahartos. Nah urang sangsara mengeus tong riweuh tarima kana kasangsaraan teu burung geuning panjang umur justru nu sangsara mah Pak hatena teh ku bebasna Pak Kades pidato bapak-bapak ibu-ibu kudu aya rona di urang teh cek nu beunghar sae Pak Kades leres kedah aya rona seueur bangsat coba nu miskin mantog aing mah cenah nah cing teh mang mungarona eueuh paokeun bahkan bangsat datang ka imah teh ngadon ditawaran coet Pak Ustad kunaon ari ibu Pak Ustad ceramah wayahna kudu nyieun tolak bala di urang teh musim tuyul dor nyieun tolak bala nu beunghar mah gambar pedang ayat kursi tapalkeun lawang panto nu miskin mah teu sudi nyieun tolak bala naha pantona ge rujan matak tuyul teh blus-blose ka nu miskin ternyata nu loba kasieun teh lain jelema nu sangsara Pak nu beunghar matak nu sangsara lamun maot jarang nu sangsara mah lamun maot tak asa kasiksa nah geus bebas pikiran bae Gusti abdi mah maot ge harta teu boga pamajikan goreng patut eueuh beban nu beunghar mah maot ge lila da loba beban atuh teu ridho jadi dicabut nyawa teh ditahan ku naon ku kahayangna entong wara malaikat gedung gede tong wara malaikat jabatan luhur tong wara malaikat harta naker tong wara malaikat pamajikan ngora keneh coba nu miskin mangga ya Allah nyangakeun tos rada bosen di dunya teh mata kudu dilalajoan mah hikmahna Bapak jeung ibu lalajo kuring aya merek pi ustadeun da eueuh urang ge sadar malahan gaya keneh panitia mah sorban udeng sarung urang mah celeketek jiga ojek online tapi paham pura Allah milihna kuring nah aya jelema nu bisa ngahalangan moal da Allah milih kuring jadi kuring teh keur dipilih Allah matak bapak tong lalajo payu ceramahna tong lalajo viralna tapi lalajoan aya konsep batin anu dipigawe ku kuring ti bareto nepi ka ayeuna nu can mungkin batur nyaho kunaon batur beunghar aya pagawean eusi hate bager ka batur keur sangsara bager teu ku harta ku tanaga teu ku tanaga ku pikiran teu ku pikiran ku emutan tuh ku Allah dibeungharkeun teh aya nilai hate geuning dari kerja lemanu pedit mah diberi beunghar teh kitu we ngadon dipake alat pangbibita alhamdulillah 40 gram ladang ultah ti suami kitu we haber kumaha ceuk tatangga kumaha sia kada ibu teu kusruk tah kana susukan bisi babarakatakan bari silisigeung kitu gebrus bakadinya bahaya solokan tentunya tuh solokan Aur tarima kabena keputusan Gusti meureun kuring tegas jadi keputusan Allah kudu jadi penceramah teh padahal abdi mah kieu baju biasa calana biasa ngomong ge ngomong biasa ari ku Allah dipilih kudu jadi penceramah menepi ya kasubah cobaan RW atuh engke mah udeng sing badag gamis sing ngangsar moal aya nu ngulem RW kumaha ceuk rakyat aduh Pak RW anyar tobat
sabab takdir lain dititipkeun na baju, takdir lain teu dititipkeun dina pakaian, tapi takdir dititipkeun berdasar kehendak Allah. Saha wae nu dipilih ta eta nu bakal jadi. Matak tong ngahalangan karena takdir batur, 1000 jelema ngahalangan karena beungharna batur, kun payakun Allah ngabeungharkeun si eta, maka nu 1000 ngadon capek hate mikiran kabeungharan batur. Nyao. Bener Bu. Sok sing nyaho kana Quran, baca Quran ngan kudu apal pagawean sanggeus maca Quran. Eueuh Quran nitah pedit, eueuh Quran nitah goreng, eueuh Quran nitah ngagosip, eueuh Quran nitah ngomongkeun batur, tapi nah geus maca Quran jadi pepedengkreng ka batur. Berarti apal maca Quran can apal pagawean saenggeus macana. Sedil atuh da sararea karabut nepi ka akar-akarna ku ceramah kieu. Matak hirup naon nu kudu legeg. Nana gerhana Al-Mukarram, nana gerhana. Aral disebut Al-Mukarram, era nama jeung era ku gelar disebut Al-Mukarram, ai salat subuh kaberangan wae. Manya aya Al-Mukarram kitu. Jadi sadar diri we disebut ustad ge era, ustad nana gerhana. Tuh gede mah tong make USTD entong pupus nana gerhana geus tong make USTD era naha sieun teu akur jeung gawe hanah disebut ustad pagawean ngewa ka batur geuleuh ka batur ujit ka batur na kudu kitu sia teh ustad. Ngaran ustad mah warasatul ambiya, pewaris nabi. Ayu nabi ngabariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ledang tahajud. Sok ngacung ustad mana nu ngalaman bareuh sampean ledang tahajud. Lamun mah di Subang aya nu bareuh eta mah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskan ilmu bager. Saha jalma nu teu katulungan ku Nabi, yatim katulung, miskin kabantu. Nu jompo teu boga imah dipanggieunkeun, masjid dijieun ku Nabi, kurban setahun 60 onta. Geuning Nabi teh ngadidik bager, tah penta jamna gerhana. Cenah bejana pewaris Nabi kuring teh ustad, penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona teh. Geus kacau ieu jamaah. Mending baralik daripada loba dosa maju. Mun ieu jam kuring dipentaku ibu cek ibu moal dibikeun, ibu teh lalajo kuring, lalajo ka gorengan kuring, lalajo ka salan kuring, urang balikeun kana awak bapak kana awak ibu. Lamun ibu jeung bapak boga barang anu alus dipentak ku kuring peuting ieu, deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Geuning batur teh urang teh Aca kadiekeun we jam teh keur abdi gitu. Boga naon urang tuker we yuk. Aya jamaah nu sasangkleng gitu. Kadiekeun cenah bapak jam teh keur abdi. Kos nu manehna dipentak ku urang bakal dibikeun lah. Wah, deuk ditukeurkeun jeung parawan emung nepi ka murah eta parawan ditukeran ku jam. Sudi hayang nu mahal urang mah mung nu murah ditukeran ku jam tuluy budak ibu dibikeun ka urang emung harga jam ieu paling 150.000 eta budak parawan 150. Nari ibu ngaraga-rageun darajat budak teh tong moga jeung ditukeurkeun jeung jam. Kahayang Allah, sifat ke sifat Allah, terus keputusan Gusti. Lamun bapak merhatikan omongan kuring, bapak bakal apal naon nu keur dipelajari ku kuring. Cicing. Moal beja-beja. Mun bapak merhatikan ceramah kuring, bakal apal naon nu dipelajari ku kuring. Geratangan ku bapak dina salah sahiji ilmu aya nu disebut wihdatul wujud, wihdatul iradat, wihdatul sifat. Wihdatul wujud ngawujudkeun sifat Allah dina diri sehingga leungit sifat dirina nu aya sifat Allahna, leungit kahayang dirina nu aya kahayang Allahna, leungit kaputusan dirina nu aya kaputusan Gusti. Geuning urang teh hirup teh ku Allah, lamun urang hirup ku Allah ari urang boga naon. Ibu geulis hampura, geulis teh digeuliskeun. Da geulisna mah henteu ibu teh. Patak nu geulis tuluy gumeulis teh nanaonan da geulis teh geuning lain nu urang, geulis teh ku sabab ku Allah digeuliskeun. Patak tadi memeh ceramah punten ulah gumeulis naha ngewa geus kolot.
mun budak ngora mameujeih umur 20 datang kuring sareng ngeo nana gerhana antep budak ngora mah deuk geulis ge aya wajar modalna geulis nini sareng ngeo ustad jongklokeun tua har maka jeung ulah kitu ari nini juk kieu sareng ngeo ustad teu sudi teu sadar umur jadi ayah masa nak orang cumentil teh di mana keur ngora ari geus kolot cumentil keneh yey amit-amit nini buuk di beureman keneh cida teh geus lamun ibu hayang apal tapa ampurannya ampura pokokna mah bisi bapak kurang bisi batur ceramah tuluy teu apati akur jeung kuring tapi telaah we kieu bapak agama Islam kuring ge Islam tah di mana Islam teh dina hate maknya ari ngaku dina hate Islam tapi boga harta pedit geuning si korun di mana tah Islam aing mah sapi kaseureun ceramah di dieu mah di mana Islam teh na KTP astagfirullahaladzim eta jawaban kuat aing mah pika gregeteun jawab ku bapak urang teh agama Islam di mana Islam teh na awak urang lamun bener bapak geus Islam awak urang teh Islam heudeuh dibongkar sok sahadat teh nyawa cicing sahadat teh nyawana salat teh sirahna zakat teh leungeunna puasa teh beteungna haji teh sukuna pan nyambung ibadah haji tanpa tanaga nyemoal init lah suku berarti Pak salat sujud sujud kunaon ku sirah tah salat teh sirahna sahadat nyawana deuk salat tuluy-tuluyan deuk tahajud tuluy-tuluyan ibadah haji tapi nyawa eueuh jurig jarian Pak jadi kekeh nu pertama nu kudu aya dina awak urang teh sahadat sehingga salat zakat saum haji eta teh nurna sahadat cahaya tina sahadat matak loba jelema anu bersahadat tapi teu salat kekeh sahadat can bercahaya sehingga hirupna teh poek jeung poek we inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Gusti keur saha nu asal ti Allah balik ka Allah teh keur saha keur jelema nu boga cahaya dina sahadat eta Pak ari kitu mah sahadat poek balikna teh teuing ka mana teuing meureun kana kebon jati udah sahadat nyawana salat sirahna ari puasa nahan naon nahan lapar aya nahan lapar nu karasa naon tuh geuning puasa teh beteungna matak jelema anu puasa dibagi dua salat zakat saum ibadah haji jeung sahadat bagi dua kahiji aya sahadat umum kadua aya sahadat khusus sahadat umum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah umum kabeh bisa gerateangan sahadat nu khusus di mana sahadat nu khusus dina hate matak lamun hate bersahadat moal ngewa ka batur moal geuleuh ka batur moal rujit ka batur moal cua ka batur naha Allah dibabawa dina hatena teuing komo aya bahasa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah da kudu era Pak ku sahadat eta kudu era asyhadu abdi nyaksi anna saestuna muhammadun muhammad rasulullah utusan era teh nalika urang nyebutkeun asyhadu anna muhammadar rasulullah era teh lamun ibu nyebutkeun teu era berarti ibu teu apal maknana lamun kuring mah da era naha nyaho makna asyhadu anna muhammadar rasulullah aya nu diomongkeun nabi Muhammad tapi boga harta geuning pedit naha dina bibir nyaksi ka Muhammad aya kalakuan si korun naha ari nu diaku nabi Muhammad tapi sombong dan nu sombong mah Firaun nah anu diaku Nabi Muhammad abdi nyaksi kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah tapi naha sok ngadu domba batur dan sok ngadu domba batur mah Abu Lahab ari ongkoh nyaksi ka Nabi Muhammad utusan Allah tapi naha sakapeung mah urang sok ngabohong dan nu sok ngabohong mah Abu Jahal Pak parantos aya teh Nabi Muhammad na awak urang
kumaha tuh dek balik ka manang ke urang euy sedangkan cek Allah teh jelema teh gumantung prilakuna jelema teh gumantung nu dipika cintana urang cinta Nabi Muhammad tapi praktek korun kumaha engke umati cek urang teh abdi ya Rasul umat anjeun mana buktina cek si korun teh eta mah umat abdi ya Rasul nah pedit ge sarua gerat teangan jalan dina sahadat disebut Nur Muhammad tah Nur Muhammad teh eta apa kartos ibu ngara jadi orang mah enggak salah aya nama ngaji tetong jero-jero teuing memere sahadat komo geranya asyhadu alla ilaha illallah abdi nyaksi teu aya deui abdi nyaksi teu aya pangeran anging heuh bener teh lamun urang nyaksi teu aya di pangeran aing Allah ibadah ulah karena batur inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil heuh bener teh salat abdi hirup abdi maut abdi lillahi rabbil alamin ka masjid ge kadang-kadang ngaimaman ge lain karena Allah karena mitoha milu hadir nu dibaca teh alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi nu pika panjang coba salat sorangan mitoha alif ba ta sa nah geuning nu dibaca panjang-panjang teh jeung ria nya sahadat teh hese matak urang teh loba batal dina sahadat teh matak manusia tingkatan kedua kudu salat nah ari salat nyamungkeun sahadat da sahadat mah dibaca dina salat ge aya toong dina atahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad nyamungkeun deui sahadat mata kajen urang salat teu husu wayahna ulah eureun naha tuh tempo tatangkalan sanajan teu jadi buah tapi iuh cicing bisi radali kahalangan tihang dagor tihangna ku protes wae dek kahalangan tihang nu salah teh kuring tihang dagor tihang wawo ngeus tong perhatian teuing lah kalau tola perhatian ibu itu bukan untuk aku tapi untuk suamimu ulah dumeh ka ustad telah coba salakina geus ngek-ngekan ge ngokon sorangan atuh geus tong saperhatian teuing lah dek nginum kumaha urang nah kitu ge mangsa bodoh atuh kumaha capek ti Bandung ka dieu teu da di ongkosan capek sote lamun teu di ongkosan aduh bener mustamir di dia kuaranianana lain Pak Ustadnya di dia mah uyuhan aing mah jadi ustad di dia moal teh begung awakna teh kuat kerweng teh nyai kahalangan tihang ngomong ustad ngesang baya cirina naon ibu cirina naon cirina ibu teh akrab padahal panggih karek ayeuna bener nah juga akrab dua kali nah juga akrab coba ka ustad sejen wani kikituan nah tuh ka urang wani berarti aya psikologis kejiwaan seperti gubernur nyebut aing nyebut sia nyebut maneh itu gubernur nah itu teh bahasa diplomasi anu gampang diterima ku rakyat Jawa Barat coba lentang-lentong sim kuring bade sumping ka Subang nu datang nage kades camat bupati bahasa sim kuring mah coba aing dek datang ka Subang brangepan rakyat ke daerah datangnya itu teh bahasa diplomasi jadi kasar tapi merenah ya ibarat kuring datang ka dieu gitu batak nu ngaran hirup mah ustad Pak jajauheun jadi ustad jauh keneh level ustad teh saha level anu nampak warisan nabi ternyata urang mah bodoh keneh miskin keneh teu eujeureuh keneh teu balik keneh uyuhan aya nu ngadenge uyuhan abdi batak ceramah kajian eueuh mustami bae we da ngaji maleun keur batur nitah awak sorangan kuring sok aya kuring nitah ka ibu teu nitah urang
Ya. Lain kudu sodako ka batur. Atuh nu ngadenge teh isu teh masjid ka sumbang yatim kabere. Coba nana gerhana ngomong sodako kan wirang ku omongan sorangan balik ti dieu ge kuring lain sodako ngadudut. Pan kete bubar ti dieu teh aya panitia nu nyamperkeun nyapanya. Kade kudu ungeuk ye. Nyamperkeun punten we cenah cep ustad ieu mah sodakohna eudeuh ditampa eudeuh naha butuh. Ternyata karek ngomong sodako gebrona mah henteu. Sadar Pak. Bener Ibu? Narima keputusan Allah, narima kahayang Allah, narimakeun ngasukeun sifatna Gusti. Tong loba, tong 88 mata kurang Sunda boga budaya ngaranna wayang golek. Toong ku Bapak Semar pan kuncung Semar 360 ari 3 jeung genep sabaraha? Salapan, tak kuncung Semar teh 360 teh gambaran 88 ari 88 sifat saha? Sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir. Matak Semar mah teu gede amek asak hampura leuleus jejer liat tali tuluy asak hampura tuluy nyaahan asihan dedehan bijaksana tuh simbol Asmaul Husna teh Pak kasemaran disebutna. Matak lamun hayang jelema dipika bogoh batur dipika rasa batur geura guguru kana kasemaran karena sifatna lain kudu banget bodas awak bureute si cepot dakwah si cepotnya banget na berem leungeun apan mereup gerateangan bahasa Sunda nu nyaritekeun bab si cekot kitu teh can dahar teh si cepot banget berem leungeun mereup kembang berem buah buleud cek urang Sunda ai kembang berem nafsu buah buleud pika amekeun matak si cepot mah ka bapak ngalonyeng Pak nah eta mah jeung dilonyeng eta Semar supaya keluar emosina ngan ku sabab Semar geus boga Rahman Rahim si cepot dipika nyaah we nya wayang golek teh cek kuring ge dakwah tuluy geuning aya kakawen teh lamun deuk ngawayang pernah Ibu lalajo wayang heeh kakawen geuning kieu kakawen teh Semar yawe nangun Semar kuncung danar wolung ngeluh ku Semar teh gebog kumaha ceuk dalang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca geura toong jeung bahasa nu tadi leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria lamun dina ilmu salah siji ilmu para ulama ngarang bareto hiji ilmu eta naon ngaranna wihdatul sifat leungit sifatna nu aya sifat pangeranna leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria teu sombong hirup da hirup mau ukur disebut di luhur gaya pejabat disebut pejabat ku rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin kadal anger jara di pejabat teh aya rakyat sok jara di pejabat eueuh rakyat deuk naon pidato eueuh nu ngadenge geus nu nyieun kakak eueuh ayana rakyat jadi pejabat teh eureun rakyat Subang tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat ari heueuh rakyat mah teu butuh janji rakyat mah butuh bukti rakyat mah teu butuh waos nyorostos nu penting mah aya buktos ulah paribasa mensejahterakan rakyat bebongok maneh rakyat nu mana nu geus sejahtera geuning bebongok maneh we nu sejahtera mah sorangan mana nama batuk saeutik berobat ke Singapura sakeluarga da bari ulin coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit paribasa eueuh ruangan ka mana tuh ruangan pedah miskin meureun nya oi aduh tah ieu provokator teh ieu tah matak moal jadi jelema gede tanpa aya nu leutik matak geus gede kudu nyaah kanu kitu Pak rumus hirup tong riweuh ibu ge disebut geulis teh kudu goreng matak lamun ibu hayang geulis teangan jelema nu goreng clek di dinya ibu geulis ibu ieu mah ibu hayang disebut geulis aing ngareneng jeung jelema nu leuwih nya anger ibu jadi nu goreng atuh ieu kuring lamun ngariung di ditu tah eleh urang barudak ngora
tapi lamun kuring turun ngeriung didinya urang nu meunang geus karolot. Mata kuring mata hayang dipoto jeung nu kasep tara sieun eleh. Lamun ibu hayang beunghar babari ngareneng jeung jelema nu miskin. Ieu mah hirup geus beunghar ngareneng jeung jelema nu leuwih akhirna panasan teu kanikmati ka beungharan teh. Mata lain beunghar jeung miskin lain goreng jeung kasep. Naon atuh salah cicing. Salah tempat. Ieu tah disebut genut teh pedah we nu gigireun begung nya tah teangan nu leuwih genut tibatan ieu gek we jadi begang kitu. Jadi urang mah sok salah dina ngaren deh geus heula sahadat nyawana salat sirahna matak jelema salat mah punten kudu lahir hibdul akli. Ari hibdul akli teh ngajaga pikiran. Matak jelema salat mah geus teu hayang ngomongkeun batur, ngahina batur, ngarurujit batur, ngahianat batur, teu hayangeun. Salat teh boga makna hibdul akli, ngajaga akal pikiran. Kadua salat teh sod lam jeung ta. Ai sod sidqul qauli, ai lam layyinul qalbi, ai ta tarku ma'asi. Naon sidqul qauli? Alus ucapan. Matak alus bacaan salat can tangtu alus ucapan sange salat. Mana bukti eta aralus ucapan, aralus bacaan salat, tapi naha tatangga nyeri hate ku bibir urang, tapi naha dulur teu akur ku lamai urang, berarti karek samat alus bacaan salat can alus ucapan sange salat. Make jeung kepropan ibu nu kitu teh. Dua layyinul qalbi teh leuleus. Jelema nu leuleus hate nu kumaha Pak? Dihina tara ngalawan, dicaci tara benci. Asli dipikang ewa ngadon cinta, leuleus hatena teh. Naha jelema nu salat mah layyinul qalbi geus apaleun alam pageto, heuh alam akhirat. Matak ceuk orang ulama bareto kudu diajar maot samemeh maot. Sok kanya diajar maot. Samemeh maot. Diajar ngomong sampai meh pok, diajar nepi sampai meh init, diajar sebeuh sampai meh dahar. Jadi maksudna mun ibu deuk ngomong teh mikir heula ulah jang jipok. Mikir heula, aduh buah-buah mun ngomong urang pika nyerieun, nya heueuh atuh deuk teu nyeri kumaha kasalaki nyebut bagong. Paingan rumah tangga ala lancur. Jadi rana ngora-ngora budak jadi korban da eta bibir kemana karep lamun pasehat teh. Si bagong molor wae eta kasalaki. Kumaha ceuk salaki naon mana nyebut bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja. Rag-rag talak budak korban nu dituding Allah tah bibir sorangan lur. Coba lamun hirup bareng jeung Allah berdasar kahayang Allah berdasar keputusan Allah teu meunang ngahina salaki teu meunang kajeun salaki teu usaha teu meunang dengekon. Cicing Pak urang carekan. Kudu kumaha tuh ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate ngarah jongjon pek dikir. Amak ka salaki dikir amak ka salaki teh tagogeun beungeut ilmu kana beungeut salaki. Salaki keur lojo TV teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak keneh cekek saeutik Yasin. Pan salaki teh tibatan ngamak ngadon maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup. Gebro duit 2 juta cawel ku ibu. Shadaqallahul adzim. Itulah fungsi manusia nu bareng hirupna jeung Allah. Matak la ilaha il kadar eta dina maca barareda bae we atuh. Da dina tahlil ge anu sarupa Allah. Sok bapak kali-kali anu maot hayang miluan tahlil aya nu tungkul nu di juru. La ilaha illallah. Hudang-hudang dahar sia tah. Isukna teh mang hayu tahlil deui siap genah teu lila nya heueuh da hees. Aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha aya nu kitu cinta mang nah digudag gideug da batur mah tungkul tempok ku maneh nu tungkul mengadon sare jadi emang digudag gideug ngarah teh sare nganu paling paur nu muih illallah. Nah da bubar tahlil batur mah barang dahar cenah mah golokok di buruan ongkek isukna teh dekul ka rumah sakit nah da balik teh ditahlilkeun atuh. Rek nu tungkul, rek nu ngagideug, rek nu muih, tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Tong sok pasea sahadat sarua, zakat sarua, nabi sarua, Ka'bah sarua, kiblat sarua, salat sarua, tarawih sarua. Naon alasan urang kudu pasea? Ya. Naon alasan urang kudu pasea? Sarua kabeh oge.
pedah we eta mah pedah urang usoli batur henteu keun we atuh pedah 11 jeung 2 tilu keun we atuh batur megawe urang megawe sok we rampa anu urang tong sok lalajo nu batur dah hisaban malain urang Allah we nu bakal ngahisab kana salat bapa jeung salat kuring ge matak mengeus urang mah teu kudu lalajo salat batur nah si eta diutek-utek ulah kahartos ya maca sholawat aya nu sarupa Allah kuring sa Jawa Barat ku kulingan daun sarupa maca sholawat leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ajib ajib Banten Belenyeng ka Tasik jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala tuh Tasik geblus ka Garut jadi aya alokan sholatul hoho salamul hoho geblus ka Subang sama meh aya ustad sama meh aya kiai heuh kitu we aki-aki salatullah salamullah bari tungtungna teh da eungap aduh silahkan berbeda tapi satu angka 10 ge 5 tambah 5 7 tambah 3 genep tambah 4 8 tambah 2 salapan tambah hiji kerneangan angka 10 berbeda cara berbeda gaya tong sok pasea dah hasil nama sarua la ilaha illallah tauhid nu ngagideug tauhid nu tungkul tauhid anger gawe nama tauhid kahartos nah atuh di urang barareda bae atuh beda oge nyata mamah hayang ulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh ulemna ulah urang pan mamah dede mah aya program TV mamah dana curhat dong iya dong mah cara gabi mah nyaburutnya tuh sampai ngomongkeun ku ibu pek hanya tak mamah ngulum ceramah teh hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abu Ya Muhyiddin ti Sumedang mamah hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin mamah hayang nu ceramahna teh anu nerangkeun sejarah Gus Muwafik ti Jawa mamah hayang nu keur viral jeung tukang enteh baheula Gus Miftah mamah hayang nu juga ojek online urang mamah ngulum ceramahna hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorop tafsir lagi Ibnu Katsir Al-Marogi Ustad Adi Hidayat mamah ngulum ceramah teh hayang nu lentong Aagim saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya bisa hadir di Subang ya bagaimana ibu senang berjumpa ibu senang tapi yang kurang senang nah geus kalolot kieu hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya orang banyak berzikir hatinya akan tenang orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir tidak akan cicing tong ngajak seri hese kieu teh atuh dadek balik kumasi itu seserian wae sadar ini bukan panggung tapi ini panggung nana jadi mohon pamit karunya kapanitia tos kerung-kerung demeureun eueuh amplop kerduaan gimah gumantung karesep masing-masing pek we dasarua agama nama Islam keneh teu kudu ribut hanya tak mamah yang ngulum ceramah teh nu bari nyanyi oma atuh eta mah sabab Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi pek we tong digeunggeurkeun ku bapak mau nya aya dakwah aya nyanyian bapak mah moal bisa jadi oma atuh pan Roma Irama mah urang tageuning ibu mah geuning aya judul lagu naon teh cing sok tuluykeun judi eta musik buat jiga candahar judi eta mah jiga ucing kagencet judi meracuni keimanan judi sing acerek musikna ngarah genah bohong atuh yang datang nyaho ibu-ibu geuning lagu istri solihah geuning tara pengajian mah tapi jadi saroleh ibu-ibu teh kasalaki nyuguhan hormat taat aing ngaji tara cing teh ibu mah tara ngaji tapi soleh kasalaki ngadenge oma we cing teh naon laguna istri soleh kumaha jugder nyanyi sia teh setiap keindahan ngap
yang tampak oleh mata, itulah perhiasan. Bapak-bapak nu beladi itu nu deket tukang dagang kuat gogodeg kieu cenah teu sangka cenah gerhana keur kasep alus sorana tuh bapak-bapak nu tukang dagang teuing kitu ngomongna teh teuing lain sebenarnya teu nyaho ngan katempotina kunyemna eta gitu. Talamun ieu tah cek ibu-ibu ieu gandeng jelema teh. Apaan aki-aki ge berdakwah di masjid ku nyanyi. Ibu baheula keur leutik, bapak keur leutik, abdi keur leutik. Sok mineng nya nguping di masjid nu kieu. Eling eling umat. Ayeuna mah geus hampir eueuh, Pak. Muslimin muslimat. Hayu urang berjamaah salat subuh. Ayo res setengah genep magrib. Ya, barudak ngora urang Subang. Hidup teh budak ngora, deui nu bakal ngaganti kolot adalah budak mata kuayahna mah santren sing bener, Quran sing jero, hadis sing aji, kitab pek baca. Naha kolot eueuh urang gantina. Kahartos ya. Lain ieu mah aduh kolot eueuh masjid teh nepi ka pareum sang langsung. Eta atuh barudak ngorana loba di jalan kitu lalaguan leheung mun ngeunah. Coba aki-aki, aduh eta takbiran ti zaman kuring keur leutik nepi ka ayeuna dan nu takbiran teh robah-robah. Kitu we Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah meureun ponok napas itu panjang keneh eta ha ilallah makanya aya eta. Sok Pak, barudak bapak pasantrenkeun budak ibu pasantrenkeun jeung munduk pasantren gentong kanu jauh Subang bakal gede ku urang Subang kalah we ngabret teh. Mun ibu deuk nyakolakeun budak deuk pasantren budak geus tong kanu jauh kanu deukeut we Subang deuk gede ku saha lamun lain ku urang. Ieu mah kanu jauh diasup-asup budak teh Subang pasantren karosong kabeh. Tong kitu. Termasuk ustad, tong loba teuing ngulem ustad nu jauh, nu deukeut tah pake eta bahasa bosan tuh nu make tiung ping dah nyebut bosan. Tong loba teuing ulem ustad nu jauh tah uleman nu deukeut sabab ibu gering didoakeun kuno ibu maot ditahlilan kuno tuh ibu galengging panas tiris ditulungan kuno. Nah atuh ka ustad nu deukeut sok ngapi lainkeun make jeung nyebut ustad kukut sok ngomong cenah ustad kukut punten Pak Ustad kudu rada kasigeung saeutik ulah sabar teuing atuh hirup teh mun disebut ustad kukut tungguan sia tambah paeh antep tong ditahlilan antep sok we tunggu si laing tahlil sorangan. Matak nu dihargaan mah ustad nu deukeut lain nu jauh. Kuring mah jauh datang ka dege mana bukti jauh eta indit lohor datang wayah kieu saking ku jauh teh. Terus lamun macet dek naon dek dianter dek dijaga di jalan karena repo jelema teh rieur teh. Iya judulna naon muludan aya muludan dek naon mieling kalahiran Kangjeung mieling kalahiran Kangjeng Nabi bener. Mealing kalahiran Nabi. Ari ibu Yuswa sabaraha tahun bu? 40 berarti mealing kalahiran Nabi itu geus 40 mulutnya. Lamun ieu judulna anger mealing berarti ibu tisan eling-eling. Pan judulna ge mealing. Mealing kalahiran Nabi tiap tahun teh kitu we, mealing kalahiran Nabi, mealing kalahiran Nabi. Piraku umat Islam teh eling-eling kana lahir Nabi. Nabi lahir tanggal sabaraha 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah ta eta mieling kalahiran Nabi mah da aya nu leuwih hese tibatan mieling kalahiran Nabi naon atuh eling kana akhlak Nabi matak teu saeutik muludan mineng tapi pas ya anger berarti karek eling kana lahirna teu eling kana akhlakna ku karareuna nya
Nah, nya tukang parkir itu teh. 12 Rabiul Awal poe Senen tahun Gajah aya naon dina angka 12 sok urang buka aya naon dina angka 12 memeh nyaritakeun angka 12 ieu we nana gerhana aya naon dina nana gerhana teguh ku ibu berarti kuring lahir ke waktu gerhana mata kolot mere ngaran nana gerhana mun di dieu aya Jang Agus pasti Agustus mun budak ibu nya ta budak mamah Juli Yuli berarti Juli mun Senin Neni Salasa Asa Rebo Abo Kemis Iis Jumaah Aah boga budak dua Sarboah Asa Rebo jeung Jumaah filosofi hirup Pak tak ieu Subang naon filosofina ganas matak lamun kuring datang ke Subang eueuh ganas lain ge ti Subang atuh Wah nutup oh Subang ieu mah heuteung can yakin da can nempok engke werek dibuka dina dus lamun heueuh kurupuk berarti heueuh Pagaden ai kitu mah eueuh teuing Pagaden teuing Subang mana Bandung ibu ingat kana naon Bandung Peuyeum Tasik inget kana Ranginang Garut inget kana dodol Wajid inget ka Cililin Subang inget kana kurupuk nalika nyebutkan 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah ibu kuno eling karena angka 12 nu kudu inget dina angka 12 teh awak bapak awak kuring naon eta Islam iman Islam ihsan rukun iman seberiji genep rukun Islam 5 rukun ihsan hiji genep jeung 5 11 tambah hiji 12 paingan cek urang Subang jang sing balik kalakuan lamun maneh teu balik kalakuan cilaka berarti kolot orang geus nepi kadinya iman Islam ihsan iman boga Islam boga ihsan boga tilu patokanana tasdikun biqalbi sok sing yakin cek hate iqrarun bilisan pek omongkeun kulisan amalun bil arkan pek pigawe ku perbuatan mata kuring pepeujeuh ari sahadat dibuka ai pedit ka batur anger ari sahadat dibaca tapi naha sombong anger ari sahadat dibaraca tapi naha nganggo goreng batur jadi sahadat nu mana nu keur dibaca apa hate yakin nyarita sahadat ai pagawean geus bersahadat tilu unsur nu kudu bersahadat hate yakin ngomong cek lisan pigawe ku lamun urang dek bersahadat tinggal lalajo akhlak nabi tayu urang lalajoan akhlak nabi teh ternyata tilu Pak lamun dek disimpulkeun seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara breng kabeh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara eta seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara eta seuri kanu eta mere kanu heueuh nanya kanu bisa tuh seuri kanu baeud balik ke dia salaki keur baeud cobaan ibu seuri haha ayah baeud haha didagor ku langsang dah maksud seuri kanu baeud teh lain hartina urang kudu seseurian yang hareupan salaki baeud maksudna mah tong saruana well mere kanu pedit batur pedit urang mere batur seuri urang batur baeud urang seuri batur pedit urang bager batur tarananya urang kudu ibu mungkin boga tatangga anu geuleuheun ka ibu rujit ka ibu tiap ditanya tarane malan balik ti dieu tepungan dobrak pantona urang sia bieu geus ceramah jeung nana gerhana yen urang teh kudu nanya ka nu tarapan babongok sia nu tarananya sok ku aing ditanya kunaon ai maneh eta mah ngajak gelut atuh cok tah ieu ngamalkeun salah jadi kitu wah teh aing dobrak cenah pantona urang geus ceramah jeung nana gerhana kudu seuri kanu baeud sok maneh baeud aing rek seseurian hareupeun maneh eta mah nu gelo atuh kumaha tuh datang-datang najong panto bae ada panto nu manehna lain nu urang seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu bisa teh Pak batur jahat urang bager batur ngahina urang ngamulyakeun
paingan Nabi penjabaran sifat Nabi Muhammad dan ternyata Nabi teh itulah sifatnya. Urang macan jadi nu kitu pa jauh kene tanah kalangit hanya sebatas cinta ka Nabi tapi akhlak mah can katempo sahadatna awak urang matak urang teh keukeuh kudu ngalus-ngalus sahadatna awak urang ngawujud dina bentukna ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana. Lamun ngajinis sahadat dina rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung jelema bersahadat mah bakal bisa bebela ka sasama dina hirupna. Bener. Yuk urang lalajoan atuh yuk urang lalajoan. Ayeuna Nabi nyebarkeun agama Islam ku naon? Ku akhlak. Innamal buistu li utamima makarimal akhlak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong bapage uninga sejarah ieu. Di juru kota Mekah Yahudi lolong pagawean unggal poe ngaledek we. Tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul, tong deukeut jeung Muhammad tukang sihir. Lamun kuring aya waktu harita dikadek jelema kitu mah. Tapi Nabi mapan lain ngadek lain neungeul lain nyabok ngadon nyampeurkeun mawa roti. Kumaha ceuk Nabi? Anjeun lapar. Cek eta jelema nya heueuh atuh lapar, rotina dicokot ku Nabi nepi ka diwawalkeun dihuapkeun ka jelema nu kafir bolongkotan bari ngaledek. Wal 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu muludan, Pak. Lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu, deuk mere deui isuk mah. Alus ladang muludan alus, teu didenge alus. Jadi atuh ieu naon muludan teh? Cing atuh bapak sugan rada cager da ibu masih ditecalager gitu. Cing bapak lamun bapak barang bere ka tatangga ngahina anak bapak, tatangga ngahina pamajikan bapak, tatangga ngaledek bapak deuk mere deui moal Pak. Sarwana ieu ladang mulu dan kuat teu balik-balik. Tinggal tanya kuring eta kitu bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring, eudek mere deui cicing tong ngajawab eudek. Sing yakin eudek ustad bro, ustad. Eudek dalea hate ustad mah tungguan 3 poe lamun si eta ongkek getih ka rumah sakit tuluy pae di enrin ku aing jelema kitu mah teu kagok. Jadi simpulkeun bab muludan mah boro-boro mah bapak nu ngomong nage can pakti bener. Maot Kangjeng Nabi dituluykeun ku Abu Bakar Aisyah naon sok dipigawe ku Nabi sabada subuh masihan tuang ka saha tuh ka jelema Yahudi anu lolong sok nyarekan nyurucud cai soca Abu Bakar kadiekeun rotina di jalan wae geus dipintal-pintal pada amek si itu keur ngocobrot tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad tua sihir Abu Bakar amekeun eta roti dibobolkeun lap kumaha cik itu beletuk teh ngomong saha ieu Abu Bakar nah halayu nu biasa nah kumaha nu biasa mah ditatap jeung diusap ditanya lapar jeung henteu lamun kuring lapar dihuapan lamun henteu ditungguan heula sabar nu biasa mah jiga maneh janji ngabobalkeun wae teuing cek Abu Bakar kuring mah lain nu biasa saha nu biasa Muhammad nyurucud cai panon Yahudi bari lolong nah 15 tahun Yahudi nyareka Nabi 15 tahun nyaci Nabi tapi Nabi teu pernah aya kagorengan seutik-eutik acan jeung jelema nu ngaledekna mangga emutan mangga tah ladang muludan teh mangga nih merek ieu mah boro-boro kata tangga ka salaki geus hoak atuh duit leutik ge deung bae kadana atak teuing ceramah muludan mah pang ripuh-ripuhna ya Pak kumaha cek Yahudi nu lolong Abu Bakar bener Kangjeng Nabi maot Nabi Muhammad teh nya aduh kuring teu boga dosa geus ngahina anjeunna geus ngaledek anjeunna rasar bebeakan kumaha carana kuring minta hampura cek Abu Bakar anjeun asal daek asup ka Islaman dipupus dosa anjeun anu katukang nyaan kuring mah hayang dihapus dosa nu 15 tahun katukang akhirna bersahadat matak sahadat nepi kana hate Yahudi anu lolong kunaon ku akhlak Pak kahartos ya Pak Ibu lamun hayang salakin nitah wae pangaosan lain kudu robah tiung baju hate balik ti dieu geuwat tangkep aya tangke cek salaki kunaon mamah uing ngaos jadi lebay tobat
Insya Allah isuk nantinya banyak didukung sok mah dek kaos kamana-mana ge sok bapak mah ngadukung nah eta ngeunah eta nempo hate kuat lembut gitu aing anger kereng mah kala dicarek geus eureun ngaji teh gandeng nah habeun meulian baju leheung lamun geus kabayar da eta ku acana deh seuri aya nu rumasa lah ayeuna gerhana maruk bisa gitu milampah akhlak Nabi acan Pak. Nabi Muhammad beres ceramah Nabi Muhammad beres ceramah terus aya nu mahanan hadiah naon di bahanna doma dibikeun ka Nabi di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi anjeun butuh nya sok atuh tah doma keur anjeun milik maneh rezeki kuring pandai kuring bakal dibahanan ku urang dieu pegat ku bapa belah ditunya pegat teh sok we pegat talamun bapa megat di ditu abdi medek jalan dieu tah dipegat keneh jalan ditu dek jalan ka ditu tuh aya ka dinya tah ka dieu dek jalan ka dieu dipegat keneh dek ka ditu tuh nyata opat penjuru dipegat keneh dek monok di dieu nepi ka subuh daripada lapur eta saha eta nana gerhana kuring lain Nabi Pak hate kuring bareng keneh jeung nafsu encan bareng jeung wahyu mata kurang riadoh teh keur latihan supaya hate akur jeung ai ngaran-ngaran jelema latihan naon teh Pak sok keur latihan ngalatih diri sehingga engke Nabi Muhammad umat kami mana ngacung we urang sararea abdi ya Rasul naon buktina sahadat salat zakat saum haji sanajan salat teu husu ulah eureun tuluykeun salatna sadayan teu husu minimal buah oge eueuh buahan ngan punten iuh mah bakal terjadi nyata urang mah eureun salat teh teu husu-husu teh mah dirabut jeung akar-akarna jadi panas hiji tak halak Nabi teu katurutan dua kukuring itu cing sugan nu katilu sugan nu katilu Nabi enit ke masjid di tengah jalan anu nyeblok kunaon diseblokna ku tai onta hur Nabi diseblok ku tai onta wangsul deui ka rorompokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul naha anjeun uih deui aya nu nyeblok kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we tah salaki ibu aya nu nyeblok balik deui ka imah nah teh tulus pangaosan aya nu nyeblok kumaha ceuk ibu tah bedog kadek jelema kitu jadi urang mah hirup teh jeung nafsu wae can bareng jeung wahyu mata keterangan agama ucapan tekad perbuatan Nabi Muhammad lain nafsuna tapi nembongkeun wahyuna hoyong ibu gaduh wahyu teh ngan we salaki ngaranna eta oh ibu mah gaduh teu katurutan moal ladang muludan teh katurutan moal moal teuing jika balik tadi ke para deui wa naon barbeh teh naon ai bubar barlen nah da teh urang babarho ai bubar poho kitu teh abdi mah di Bandung mah aya di dieu mah barlen ai bubar bahasa ti mana eta barlen mangga jeung barlen oh beda bahasanya di dieu barhobeh di abdi mah ai bubar teh poho kabeh ai di dieu mah barlen nyao teu ngarti karena bahasa ibu mah teu ngarti meureun bahasa planet itu oh bahasa Jawa nah pan ieu Jawa Barat oh atuh nalin ngomong kitu tadi atau urang teh meureun ku bahasa Jawa ngomong aduh hampur atunya ku sunanya abdi teh lain teu bisa bahasa Jawa teh ngan ngaco bae nu penting mah ngarti moal Pak moal katurutan da urang mah hanya sebatas nyirian maneh engke Nabi pangrepotna umat kami mana urang ngacung pababarengan abdi ya Rasul umat anjeun naon cirina sahadat salat zakat saum haji tak eta teh karek nyirian diri encan jadi karek nyirian ceuk Nabi teh oh iya umat kami sahadat salat zakat saum ibadah haji da umat batur mah teu sahadat teu salat teu zakat teu saum umat batur mah pan kitu we nya
aya nu kieu om santi santi om tangket nabi teh neneangan umatna umati urang acung abdi umat anjeun ya Rasul mana buktina salat zakat saum haji jadi urang sahadat salat zakat saum ibadah haji sabenerna keur nyirian diri bahwa urang cicing dina kaislaman jadi umatna Kangjeng nya ari urang geus diaku umat Nabi Muhammad mah urang kasawarga lain ku salatna lain ku zakatna lain ku saumna lain ku ibadah hajina sabab salat khusyuk sebisa zakat ikhlas rada hese maca Quran unggal peuting bujeng-bujeng mun kana nyoho HP heuh Bu tiktokan dek HSG pan ajojing ayo ajojing eta teh dek sare ku areuh kaerana awewe zaman ayeuna amit-amit salaki mah ngek usaha ge nanggung jagong nanggung bawang balikeun kana kuota eta salaki keur ngek nanggung jagong eta pamajikan ajojing ayo ajojing salakina ngaliwat disuntrungkeun ka ditu buru era teu gablek cedok hirupna teh ngeusan hujan tah hujan banyak teh hujan lain deh betul ka kuping nama hujan. Hei Ibu kahartos wah ngaran-ngaran geus kahartos mah berarti ceramah alus mata kahartieun ge urang geus we geus kahartoseun Ibu kahartos nah jadi robah jadi acan kacau nya cuma teh mun ceuk Ibu kahartos ieu ceramah berarti alus ngeusan we da geus kahartoseun keur naon kahartos lamun acan tak anger kudu ngesan sakitu wae teu kahartieun komo dituluykeun ka capek-capek Bapak sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun ninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lambana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik serbaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah keantosan orang tutup sareng doanya tawara ka arwi